Dengan calon. Hah, Calon naon we kan arek penyoblosan urang teh. maksudnya neangan kumaha ieu teh? Emang calonnya nyara rumput kumaha? Ditareakan. Calon mah geus aya di mana? Ya urang mun arek mah campurkeun. Urang neangan mah rek kumaha teh Maksudnya gitu. Urang kan mah calon maksudnya gitu maksudnya. Marek anu mikeunang calon, urang campurkeun we. Ka calon mana tuh urang? Nah, orang kira-kira kanu mere duit kanu menang gitu. Kanu kira-kira menang duit hasil gitu. Orang mah gitu kudu pusing-pusing lah. Benar. Penting mah ayeuna mah hasil. Calon teh kan loba geuning nya sabaraha hiji. Loba. Berarti Pan urang urang nyolok mah kanu menang. Kanu menang kanu eleh rek naon. Kanu menang gitu lah. Nah, sabodo eta mah ka mana-mana mah. Urang mah Kanu menang. kanu menang we. Tapi aya mah teh ceutik mah.